Ya, dina pengajaran ayeuna urang baris ngabahas ngeunaan sisindiran. Kompetensi dasar dina bab sisindiran nyaeta anu kahiji 3.3 memahami dan mengidentifikasi bentuk, struktur teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial puisi sisindiran. Lajeng anu kadua 4.3 mengekspresikan sisindiran dalam bentuk tulisan dan lisan, misalnya melalui poster, meme atau tempat sindir dengan memerhatikan struktur, ekspresi dan lentong kalimat. Sisindiran dumasar kana wanguna dibagi jadi 3 nyaeta rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan. Tah dina video ayeuna mah urang ngabahas ngeunaan rarakitan jeung paparikan heula. Nu wawangsalan ke urang pedar dina video salajengna. Tah jadi naon sisindiran teh? Sisindiran nyaeta salah sahiji puisi Sunda buhun atawa puisi Sunda anu tradisional. Tah dina pangajaran rumpaka kawih urang kantos medar rumpaka es lilin emut keneh teu rumpakana cik urang tinggal. Tah ieu rumpaka es lilin ku bapa dibantun 2 pada tina rumpaka es lilin ya. Tah jadi ciri-cirina nyaeta kunaon es lilin disebut struktur sisindiran kusabab nu kahiji dina sapada diwangun ku 4 pada lisan. Tah aya 4 pada lisan dina sapada. Salajengna aya cangkang jeung aya eusi. Pada lisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, pada lisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Nah jadi dibagi 2 ya, aya cangkang jeung eusi. Salajengna aya unsur purwakanti atawa sasarwaan sora vokal dina tungtung pada lisan atawa dina tungtung kalimah. Contoh dina es lilin tiasa katingali dina pada lisan kahiji es lilin mah cece kalapa muda tungtungna a. Pada lisan kahiji eusi abdi isin aduh samar kaduga tungtungna a oge sarua. Salajengna pada lisan kadua cangkang dibantun mah geuning kasuka jadi tungtungna i. Sok sieun mah aduh henteu ngajadi tungtungna i deui dina pada lisan eusi anu kadua. Kitu oge sami nu handapna tiasa ditinggal aya 4 pada lisan dibagi jadi 2 aya cangkang jeung eusi tuluy aya unsur purwakantina. Tah hiji deui ciri-ciri dina sisindiran nyaeta dina sapada lisana diwangun ku 8 engang. Tah kumargi es lilin ieu mah kebutuhan lagu nya jadi henteu kabeh 8 engang. Ieu pamidi etang aya 11 engang kirang langkung ya. Jadi anu ku urang di ayeuna anu diwangun ku 8 engang. Nah jadi aya 4 ciri-ciri sisindiran anu umum. Anu kahiji diulangi deui dina sapada diwangun ku 4 pada lisan. Anu kadua aya cangkang jeung aya eusi. Pada lisan kahiji jeung kadua mangrupa cangkang, pada lisan katilu jeung kaopat mangrupa eusi. Anu katilu aya unsur purwakanti, anu kaopat dina sapada lisan diwangun ku 8 engang. Nah tadi disebutkeun aya unsur puisi Sunda kalebet dina sisindiran. Tadi aya pada lisan, engang jeung purwakanti. Ngemutan deui nu disebut pada teh nyaeta paragraf atawa bait dina bahasa Indonesia nama. Tuluy aya pada lisan bisa oge disebut baris. Tuluy aya engang teh nyaeta suku kata. Tah purwakanti mah sarua jeung rima atawa sasarwaan sora vokal ditungtung kecap, kalimah atawa pada lisan. Tah ieu unsur teh hidup kudu geus apal. Jadi ieu pasti aya dina puisi Sunda, lain sisindiran unggul nya. Jadi nu sakabeh anu kaasup kana puisi Sunda ieu pasti dianggo. Salajengna urang ena lebet kanu sisindiran rarakitan. Nah di dia aya 4 ciri wangun sisindiran rarakitan. Anu kahiji diwangun ku cangkang jeung eusi ieu mah geus ilahar. Tah ieu nu kadua anu ngabedakeun sisindiran rarakitan nyaeta kecap awal dina pada lisan kahiji cangkang sarua jeung kecap awal dina pada lisan kahiji eusi. Kitu deui kecap awal dina pada lisan kadua cangkang sarua jeung kecap awal dina pada lisan kadua eusi. Tuluy anu katiluna antara cangkang jeung eusi murwakanti. Anu kaopatna unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. Supados henteu bingung urang larapkeun atau urang tinggal dina contoh.
Tah di dieu aya conto rarakitan. Sing getol nginum jajamu nu guna nguatkeun urat, sing getol neang elmu nu guna dunya akhirat. Di dieu aya opat pada lisan sakumaha ilaharna wangun sisindiran. Tah diwangun oge ku cangkang jeung eusi nya. Nah, diwangun ku cangkang jeung eusi. Jadi pada lisan kahiji jeung kadua eta cangkang, pada lisan katilu jeung kaopat eta eusi. Nah, urang bagi dua. Tuluy kecap awal dina pada lisan kahiji cangkang sarua jeung kecap awal dina pada lisan kahiji eusi. Tiasa ditinggal anu di warna beureman. Anu kecap kahijina sing getol nginum jajamu, anu kecap dina pada lisan kahiji eusi oge sing getol neang elmu. Kitu deui kecap awal dina pada lisan kadua cangkang sarua jeung kecap awal dina pada lisan kadua eusi. Geus dicirian warnana warna biru. Nu jeung nu. Tah nu guna nguatkeun urat, nu guna dunya akhirat. Tah eta ciri-ciri rarakitan anu khusus. Ya, jadi eta ciri-ciri rarakitan anu khusus. Salajengna antara cangkang jeung eusi murwakanti. Urang tinggal purwakantina atau sasaruaan suara vokal ditungtung pada lisanna. Pada lisan kahiji sing getol nginum jajamu tungtungna u. Pada lisan kahiji eusi sing getol neang elmu tungtungna u deui. Nah, eta sarua. Tuluy nu guna nguatkeun urat tungtung vokalna a. Lajeng nu guna dunya akhirat tungtungna a oge. Nah, ieu jadi salah sahiji ciri-ciri oge dina sisindiran nyaeta murwakanti. Tah ieu nu disebut purwakanti teh. Salajengna unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. Tah cara ngitungna atawa cara ningali sisindiran lamun dumasarkan engangna tiasa dihitung. Sing getol nginum jajamu aya 8. Nu handap lagi sami nu guna nguatkeun urat 8. Sing getol neang elmu 8 oge nu guna dunya akhirat aya 8 deui. Ya. Nah, eta jadi contoh rarakitan anu ngabedakeun tadi poin katilu nyaeta kecap di awal pada lisana kudu sarua. Oke, urang paparikan. Paparikan mah hampir sarua jiga ciri-ciri sisindiran anu umumna. Nyaeta aya 3 diwangun ku cangkang jeung eusi, unggal pada lisan diwangun ku 8 engang, pada lisan kahiji cangkang murwakanti jeung pada lisan kahiji eusi, kitu deui pada lisan kadua cangkang murwakanti jeung pada lisan kadua eusi. Urang tinggal contona supados langkung jen. Contoh paparikanna aya meri dina rakit, boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit, kabogoh direbut batur. Tah dina sapadana diwangun ku 4 pada lisan. Ya, salajengna ciri-ciri nu kaduana diwangun ku cangkang jeung eusi. Tah dibagi 2 deui. Cangkangna nyaeta pada lisan kahiji jeung kadua, sedengkeun eusina pada lisan katilu jeung kaopat. Ya. Tah lajeng pada lisan kahiji cangkang murwakanti jeung pada lisan kahiji eusi. Kitu deui pada lisan kadua cangkang murwakanti jeung pada lisan kadua eusi. Tiasa ditinggal di dieu aya meri dina rakit tungtung vokalna i. Terus pada lisan kahiji eusi sarua lain nyeri ku panyakit i deui. Dilajengkeun ayeuna pada lisan kadua cangkang boboko wadah bakatul tungtung vokalna u. Kitu oge pada lisan kadua eusi tungtung vokalna u kabogoh direbut batur u. Tah nya. Jadi eta nu disebut purwakanti. Lajeng unggal pada lisan diwangun ku 8 engang. Tah cara ngitungna bisa make tabel siga kieu supados langkung jentre ya. Hidup tiasa ngadamel tabel hiji duwikeun ka 8. Tah unggal tabelna di eusian engangna atau suku katana ya, penggalan tinu kecapna. Nah tiasa oge nganggo metode siga kieu atau cara siga kieu langkung gampang kena ya. Nah eta tadi contoh rararitan jeung ayeuna sisindiran dumasar kana eusina dibagi jadi 3 nyaeta nu kahiji aya piwuruk, anu kadua silih asih, anu katilu sesebred. Nah anu disebut piwuruk teh nyaeta
sami sareng nasehat atawa pepeujeuh papatah nya eta nu disebut piwuruk. Lajeng anu kadua silih asih mah langkung ka cinta atau kasih sayang tiasa nya. Salajengna anu katilu sesebred eta tiasa disebat humor atanapi jenaka pantun jenaka dina sastra Indonesia mah ya. Nah jadi urang tinggal sisindiran dumasar kana eusna. Nah dumasar kana eusina rarakitan dihandap ka asup kana nah urang tinggal ya. Tadi urang ngabahas dumasar kana eusina. Jadi tingali pada lisan katilu jeung kaopat nyaeta bagian eusi tina sisindiran. Singgetol neang ilmu nuguna dunya akhirat. Kira-kira ieu kaasup kana sisindiran rarakitan anu mana? Sesebred, silih asih atawa piwuruk. Tah anu ngajawab piwuruk eta leres nya. Singgetol neang ilmu nuguna dunya akhirat. Jadi eusina ieu miwarang urang pikeun rajin diajar neang ilmu nya supaya ilmu eta teh tiasa manfaat di dunia jeung akhirat seperti itu. Ayeuna contoh nu kadua, urang fokus kanu pada lisan katilu jeung kaopat nyaeta eusi tinu sisindiran. Kamari mah sentak sengor ayeuna mah suraseuri. Kira-kira asup kana piwuruk, silih asih atawa sesebred. Ya nu ngajawab sesebred eta leresnya tiasa ditinggal tinu eusina ya. Ieu eusina nyindir atawa nyepet sesebred teh siga kitunya tapi dibawakeun ku cara heureuy nya seperti kitu. Oke, salajengna ayeuna contoh paparikan dumasar kana eusina paparikan dihandap ka asup kana anu kahiji urang fokus deui kanu pada lisan katilu jeung kaopat nyaeta eusi tinu sisindiran. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Kira-kira ieu asup piwuruk, silih asih atawa sesebred. Ya, nu ngajawab silih asih eta leres nya. Didinya aya kecap kabogoh nya. Eta geus nyerikeun ieu aya hubunganna jeung percintaan. Nah, siga kitu nya. Oke, salajengna ayeuna contoh anu kadua. Urang fokus deui kanu pada lisan katilu jeung kaopat. Nu gondrong zaman ayeuna teu wawuh ka tukang cukur. Kira-kira asup piwuruk, silih asih atawa sesebred. Ya, jawabanna sesebred ya. Ieu teh nyindir oge kanu gondrong komo ieu. Anu tos lami diajar di rumah ya, belajar dari rumah pasti garondrong ningal rambutna tos teu wawuh ka tukang cukur tah eta teh nyindir saeutik namanya. Jadi nu masih gondrong kene sok mangga dicukur supados katingal kasepnya kanggo pamagat. Nah eta panginten anu disebut sisindiran paparikan jeung rarakitan teh ya. Mung sakitu pangajaran dinten ayeuna ya, urang lajengkeun deui engke dina video salajengna ngeunaan wawangsalan. Ya, hatur nuhun.